Urang lajengkeun masih di SMTP HS pisan. Aduh, hatur nuhun ieu teh ti Kacamatan Sumedang Utara. Leres mohon. Ya, tunas mukti teh Bapak Ustad. Pak Ustad. Mana? Anu mana pimpinanna? Eta Pak Ustad. Aduh. Atuh dia tukang wae. Ka dieu. Ai si bapak. Yah, nek di dieu. Ekon deket ekon. Kumaha mana we kumaha. Sareng Bapak pimpinan ieu. Leres. Ieu teh calung Tunas Mukti. Leres. Ai kapungkur mah non ieu Padang Arifin pimpinanana. Sanes kapungkur mah Harum Mukti namina. Benten deui. Gitu leres. Ai jadi pakubuh teh ieu. Sanes. Oh, Sanes. Ieu mah. Hah? Ieu mah pimpinan tunas mukti Pak Kumaha lain deui. Ai pakubuh eta mah Aya Adang Arifin mah. Eta mah pakuwu Desa Giri Mukti nu ayeuna gitu. Eta salaku naon gitu pelindung. Nah, pelindung sekaligus penasehat. Nah, si Sodih mah menteri modal. Ya, hari ieu berdirina 3 tahun sabaraha. 3 tahun sabaraha. Pangersa. alhamdulillah paenten Tunas Mukti sanes nama ieu teh enggal keneh Kang Ekon, Aujang enggal keneh pisan. 20 April 2025. Berarti nembe Sabaraha sasih namanya oge? 2 sasih langkung. tapi itu luar biasa. Tapi alhamdulillah. Biasa tapi Lain ngoronang. Dengan semua ngoronang atuh. Aya Odi. mau mata ke kakak tapi luar biasa. Tadi aya nu AWA kawin. Hah? Kumaha tah sauna tah? Assalamualaikum Assalamualaikum salam. Cenah upami abdi perjogi ka grup ieu kedah ka mana cenah kitu. Saha ti Majalengka? Amplop biru. Namina cicih amplop biru. Oh. Alamatna Pak cenah di mana Alamatna lu entre meureun. Iya paentennya kaung alamat grup Calung Tunas Mukti ya anu alamatna di Desa Giri Mukti Kecamatan Sumedang Utara. Mana awi Nomor WA na painten 08 hiji. Nah di serat heula 08 hiji 320 8 hiji 5 762. Atanapi ente melalui nomor eta biasa langsung ke koordinator. Dah gitu. Tapi tiasa oke langsung ke SMTP. Dah. bising curiga gitu ya. Sakit. Hah? No penting mah komisi wae. Pak, ya Bapak pimpinan. Aya WA deui ti Sunda Rancage. Oh Sunda Rancage, leres. Rancage di Cigasong. Aujang cenah eta calung Tunas Mukti leres. Nyungkeun alamatna atosnya. Oh atos wenten gitu. Engke atuh Sunda Rancage mangga kantun ngahubungi SMTP lah gitu saya. Bade tah ka nomor telepon abdi aya di handap di Kang Ujang Amor. Aya nomor teleponnya. Curiga gitu leres. Sing di kieu.
moal kawin ulah wah. kabodor anu tadi ulah langsung kabodor anu tadi Anu si anu tadi nu gunul. anu cang naon cang cio anu kitu. Tapi teuing lamun ditanya ku Uing bisa bahasa Cina Bang bang ditanya rek nanya itu iman rek nanya. Ek diwawancara ke ku Uing, ek diwawancara semua. Tak kitu rupina Pak. Leres, Moal surting anu. anu di kapihatur. Leres pisan. Ayeuna naon atuh? Naon? Eh, setek. Aing teh ke host. Nyaho host. Akhirnya dia rek nanya heula. Bisa bahasa Cina teh saeutik we. Ada 5.000 sabaraha? Naon bahasa Cina na? Ada 2.000. Lamun kurang ti 1.000. Oh, bener. Geus ah. Engke mah yuk urang lain segmenna eta. Pak Guru. Leres. Pangateraskeun lagu naon anu ayeuna bade disangkeun? Ayeuna teh Kang Dadi, mana Kang Dadi teh? Langkah 1000. Anyangakeun ah. Abdi mohon. mah bade nongton deui we. Leres. Dih, wayananya ditinggalkeun. Kan kade Pak, sakitu bae upami aya nu prayogi bade ka abdi ka Bang Ujang, ka Iko Mangga insyaallah. komisi. Langsung wae ke SMTV.
keng papanting ngan hajaka irungna nampu tepu mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan ngambil langkah seribu mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil